أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ودفاع العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمر لساني لذكرك ولعلمك. Mana ayatnya? Qad khasira nyata geus rugi saha alladzina jalma-jalma qatalu anu geus maraehan ieu jalma-jalma ditahfifi ku dibaca enteng wa tasdidi jeung ditasdidan auladahum kanu jadi budak-budak na ieu jalma-jalma bilwadi kusabab di ruang sapahan karena bodoh jahlan tegesna bodoh bikoiri ilmin kalayan teu aya kanyaho wa haramu jeung geus ngaharamkeun ieu jalma-jalma makana perkara rojako anu geus ngarizkian ka ieu jalma-jalma saha Allahu Gusti Allah mimma nyatana tina perkara dukiro anu geus dicaritakeun ibtiraan karena cijienan atanapi karena ngabohongkeun Allahi ka Gusti Allah qadallu nyata geus salasar ieu jalma-jalma wa makanu jeung teu bukti ari ieu jalma-jalma muhtadina eta anu meunang pituduh kabeh. Tah baca. Nyata geus rugi nyata geus rugi jalma-jalma anu geus maraehan ieu jalma-jalma kanu jadi budak-budakna ieu jalma-jalma
karena bodoh jeung teu aya tur teu aya kanyaho. Jeung geus ngaharamkeun ieu jalma-jalma kana perkara anu geus ngarizkian Gusti Allah ka ieu jalma-jalma. Bari jeung jijienan bohong ka Gusti Allah. Nyata geus sasar ieu jalma-jalma. Jeung teu bukti ari ieu jalma-jalma eta anu meunang pituduh kabeh ieu jalma-jalma. Sok baca. Penjelasan tina ieu ayat parantos ngadawuh Gusti Allah Ta'ala nyata geus rugi jalma-jalma anu migawe kana pirang-pirang pagawean di dunya jeung di akhirat. Rugi di dunya lantaran geus maehan anu jadi budak. Anu kadua karugian anu kadua lantaran geus ngarupakeun ka ieu jalma-jalma dina pirang-pirang hartana. Ngaharamkeun kana pirang-pirang perkara anu geus dirizkikeun ku Gusti Allah ka eta jalma. Na ieu masih kene ngajelaskeun tentang pagawean jalma musyrikin di zaman jahiliyah maranehanana geus maraehan kanu jadi budak. Karena kabodohanana jeung karna teu aya kanyahona. Naon pangna disebatkeun rugi di mana maehan anu jadi budak. Malah rugina ge sungguh sangat rugi mun ceuk bahasa Indonesiana. Jalma-jalma anu geus maraehan anu jadi budak-budakna teh. Lantaran ari budak teh mangrupakeun kanikmatan anu gede. Lantaran ari budak teh mangrupakeun anugerah anu paling gede. Sedengkeun eta budak mangrupakeun nikmat anu gede ti Gusti Allah ka hiji hamba, ka hiji abdina. Maka di mana-mana aya jalma nu ngalakukeun keur ngabatalkeun ka eta ayana eta budak, maka hak keur eta jalma meunang panyacad anu gede ti Gusti Allah. Ieu pagawean jalma musyrikin baheula di mana lahir budak lalaki dipuncit. Budak awewe di ruang kerepes. Ayeuna mah leuwih-leuwih deui.
ayeuna mah memeh kaluar geus dibunuh dina jero beuteung keneh. Ai baheula mah budak geus gumelar ka alam dunya dipaehan kuno jadi kolotna teh. Lalaki jeung awewe dipaehan. Lamun zaman Kangjeng Nabi Musa budak lalaki kabeh diparaehan. Diparuncitan lamun di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateacan diutus Kangjeng Nabi urang jahiliyah urang Quraisy maraehan budak awewena ku di ruang kerepes kana jerotan. Nah ayeuna jalma kiwari maehan budak teh samemeh bijil dina jero beuteung keneh geus dipaehan. Nya berbagai macam cara supaya ulah bijil budak ka alam dunya. Tah dina ieu ayat dijelaskeun ku Gusti Allah nyata geus rugi jalma-jalma anu ngamaehan kanu jadi budak-budak na ieu jalma-jalma. Ieu hitobna baheula nu dimaksud jalma-jalma musyrikin urang Quraisy. Tapi lamun dibacakeun na wengi ayeuna ieu nu dimaksud jalma-jalma di zaman ayeuna sungguh sangat rugi jalma-jalma anu geus maehan kanu jadi budakna lantaran kabodohanana jeung teu aya kanyaona. Naon pangna disebatkeun rugi jalma nu maehan nu jadi anak lantaran ari budak teh mangrupakeun hiji nikmat anu kacida pisan gedena ti Gusti Allah ka hiji hambana. Dibandingkeun jeung harta banda anu loba nikmat keneh gede keneh nikmat dipaparin turunan. Boga harta banda loba ngan teu boga budak percuma. Leuwih berharga keneh leuwih gede keneh dibere nikmat nu jadi anak daripada dibere nikmat naon harta banda. Kana disakapeung mah abi mah mung boga budak can boga imah. Abi mah mung boga budak moal waka boga budak rek dikabeh heula abi mah sieun lantaran sieun teu kaparaban can meunang gawe. Nah ieu. Nya ieu ceuk Gusti Allah nu ngagaduhan ieu jagat nu ngagaduhan ieu langit nu nyiptakeun ka urang sadaya ngadawuhkeun dina ieu ayat nyata geus rugi jalma nu maehan kanu jadi budak-budakna ieu jalma-jalma karena kabodohanana. Naon pangna disebatkeun jalma rugi maehan anu jadi anak lantaran budak teh mangrupakeun nikmat anu agung nikmat anu gede ti Gusti Allah keur hiji hambana. Saha jalma nu ngalakukeun keur ngabatalkeunana eta budak. Saha jalma nu ngalakukeun pagawean narekahan supaya ulah boga budak. Kartos. Loba jalma nu milarian naon teh tarekah, nyieun tarekah keur maehan anu jadi budak supaya ulah budak lahir ka alam dunya dengan berbagai macam cara nginum pel anu nginum naon teh obat anu supaya ulah wakabul ga budak. Tah jalma nu ngabatalkeun kana ayana eta budak teh sarua jeung naon teh ngabatalkeun kana nikmat anu gede ti Gusti Allah nu matak hak meunang panyacat ti Gusti Allah jalma nu ngabatalkeun kana ayana budak. Dadang jalma sanajan loba ge atuh moal nulungan ka urang di mana urang geus kolot mah. Dunya mah sanajan brodi juru brodi panto ge urang geus kolot mah geus teu walakaya eta sawah moal bisa hasil ku sorangan. Tanpa ayana kanikmatan nu jadi budak
kurang sampurna kanikmatan di alam dunia teh. Nah ieu teh anu dijelaskeun dina ayat teh hitobna mah diturunkeunana baheula di kota Mekah ka mana? Ka jalma-jalma kufur urang Quraisy. Manehanana maraehan nu jadi anak-anakna, budak awewe di ruang kerepes, budak lalaki dipunci. Anu kadua maranehanana saur dina ayat Gusti Allah ngajelaskeun tuluy karugian jalma-jalma musyrikin di zaman baheula teh lantaran geus ngaharamkeun kana rizki anu geus dibikeun ku Gusti Allah ka maranehanana, ngajadikeun tatanduran dahareun dibikeun ka sekutu-sekutuna manehanana, dibikeun ka sesembahan-sesembahan manehanana. Aya dahareun ulah di dahar ieu mah bakakak jeung cikopi teh keur eyang nya. Ieu mah kopi hideung jeung jarum naon teh jeung gudang garam beureum. Tuluy jeung daging hayam dina ngiru teh dibikeun dipersembahkeun keur dedemit. Tayeu teh sarua jeung ngaharamkeun kana naon? Ngaharamkeun kana rizki ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Baheula urang kafir jahiliyah, jalma musyrikin di zaman jahiliyah, maranehanana boga onta. Ontana geus ngajuru 10 kali tuluy eta onta teh diantep nya. Teu meunang ditumpakan eta onta teh, teu meunang digawekeun, teu meunang dipencit, diantep we sapaehna eta onta teh. Bari jeung nilai onta teh ku duit ayeuna mah moal meunang 30 juta hijina ge. Eta dipaehkeun kitu wae. Baeh teu berguna, baeh eueuh hasilna. Ieu perlakuan-perlakuan orang-orang jahiliyah. Mungkin eta perlakuan orang-orang jahiliyah ge terkadang diturutan ku jalma-jalma kiwari. Nyieun tumbal nyieun tumbal mencit sasatoan dialungkeun kana itu kana ieu. Nah, itu diantarana perbuatan orang-orang jahiliyah baheula anu diturutan ku jalma kiwari. Maka dijelaskeun dina ayat rugi jalma nu kitu teh rugi. Hiji jalma nu rugi teh jalma nu maehan budakna narekahan supaya supaya batal ayana budak, narekahan atanapi migawe hiji pagawean keur ngabatalkeun ayana nu jadi budak. Pantes saeutik zaman kiwarinya nu ngalakukeun tarekah keur ngabatalkeun lahirna budak ka alam dunya. Eta teh rugi kacida. Da urusan rizkina budak malain urusan indung bapana mangan sakadar manguruskeun, mangmiarakeun. Rizkina budak mah masing-masing geus dirizkian ku Gusti Allah, geus diatur rizkina ku Gusti Allah. Tong boro-boro budak jelema uteuk tongo walang taga orong-orong gogondrongan anu lahir ka alam dunya kabehanana ge dirizkian ku Gusti Allah. Urang sakapeung sok ningali kana sireumnya sireum. Eta sireum teh leutik kacida. Sireum mah eueuh nu sakola eueuh. Nya. Sireum mah teu diajar bisnis henteu. Tapi eta sireum ku Gusti Allah disadiakeun rizkina kumaha carana nyaho-nyaho aya bangke wae. Nyaho-nyaho aya dahareun we digarotong ku sireum. Nah, ieu suatu contoh anu kudu ngajadikeun bandahan naon teh dasar keyakinan keur urang sararea
bahwa setiap makhluk dirizkian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam carana, asal da itu ikhtiar nya anu geus teu bisa ikhtiar ge dirizkian eta. Dan sok mata clear, sok mata bingung teh lain mikiran dahar, mikiran kahayang, mikiran kasusah kahayang pangabutuh. Urusan rizki mah ditanggung jawab ku Gusti Allah. Anu geus ngagoler wae dina belangkar geus aya dina naon dirawat. Impusan teh dituti dia napal, oksigen napal, eta rizki datang keneh anakna incuna ngasong-ngasong dahareun kanu jadi kolotna mama, tuang heula ieu karesep mama, mama leut heula ieu karesep mama, kitu. Ieu teh pan rizki ti Gusti Allah. Anu geus teu walakaya eta dirizkian kenehnya. Komo nu bisa keneh leuleumpangan maka ditu ka dieu. Bisa kene barang penta, bisa kene unyam injem. Tah lamun aya jalma maehan budakna karena mikasieun kapakiran, maka eta jalma teh ceuk dina ayat anu samemehna mah nyata eta jalma teh sasarna. Nyata rugina eta jalma-jalma lantaran budak sakali deui budak teh mangrupakeun nugraha nikmat ti Gusti Allah anu gede, sedengkeun jalma narekahan keur ngabatalkeunana eta budak, saeta jalma sarua jeung naon ngabatalkeun kana nikmat ti Gusti Allah anu gede eta, berarti hak keur eta jalma menang panyacad ti Gusti Allah. Nu mawi dina ayat dijelaskeun nyata geus rugi jalma-jalma anu maehan budak-budak na eta jalma karena kabodohanana jeung teu aya kanyahotna eta jalma. Anu kadua dijelaskeun dina ayat jeung geus rugi jalma-jalma anu geus ngaharamkeun kana perkara anu geus ngarizkian ka eta jalma-jalma Gusti Allah. Anu mana dia jelaskeun dina ayat anu sateuacana sapertikeun kafir-kafir jahiliyah. Maranehanana ngaharamkeun kana ingon-ingon anu geus disembahkeun ku manehanana ka berhala-berhala manehanana. Manehanana ngaharamkeun kana dahareun anu geus dipersembahkeun ka sekutu-sekutu manehanana. Nah ieu nyata ceuk Gusti Allah geus rugi, geus ngarugikeun kana hartana eta jalma-jalma, ngarugikeun kana rizki anu geus dibikeun ku Gusti Allah. Terkadang jalma kiwari ge sok kitu nya. Der muncit dipake tumbal. Muncit doma dipake tumbal dialungkeun kana naon? Kana danau dialungkeun kana talaga. Atuh karo rugi-rugi atuh memang di mana dipencit mah di dahar we di sate ngeunah meureun nya. Ieu mah kalah ka dialungkeun. Eta huluna dialungkeun ka tengah-tengah talaga. Atuh huluna teh pan pangeunahna-ngeunahna pisan teh. Nya digule diangeun pan pangeunah-ngeunahna eta rezeki dipiceunan. Nah, nu mawi saur dina ayat di mana aya jalma-jalma anu sapertikeun kitu nya manehanana ngabohongkeun ka Gusti Allah, nyata geus sasar eta jalma-jalma anu geus ngabohongkeun ka Gusti Allah.
jeung bukti eta jalma-jalma teh teu meunang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran naon? Lantaran hiji geus maehan kanu jadi budakna kitunya. Anu kadua geus ngaharamkeun kana rizki anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah ka maranehanana. Dina ayat anu kamari dijelaskeun saestuna jalma-jalma anu jijeunan bohong ka Gusti Allah maka nu kahiji moal meunang moal baragja ieu jalma-jalma, anu kadua mata umpid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudikuhumul adabas sadid bima kanu yakfurun. Kasenangan di dunia hungkul, semoga budak teh senang di dunia, budak saeutik teh senang di dunia teh, teu loba uruseun nya ngan saur Gusti Allah summa ilaina marji'uhum tuluy maraneh ka kaula pangbalikanana ieu jalma-jalma. Geus kitu saur Gusti Allah summa nudikuhumul adabas sadid, kaula rek mere ngasaan, rek mere siksa ka ieu jalma ku siksa anu pohara bima kanu yakfurun, kusabab perkara anu geus bukti ieu jalma-jalma kalupur ieu jalma-jalma. Lain deui caritana lamun ngajarangan budak teh karena kondisi kesehatan nya dikhawatirkan lamun mengandung lagi ieu moal kuateun indungna, nah itu lain deui nya keur ngajaga kesehatan mah di mana bertentangan jeung fisik mah. Ari ieu mah eueuh masalah ngan peda sieun boga budak, sieun riweuh, sieun ngurus budak tuluy dinaon nganarekahan keur ngabatalkeunana eta budak, maka eta jalma temen geus rugi. Kasenangan seret di dunia hungkul, di mana balik kaula ka kaula cek Gusti Allah, kaula rek mere ngasaan kana siksa anu kacidap pisan poharana keur eta jalma lantaran perbuatan maranehanana anu geus ngalakukeun kana perbuatan dosa. Jadi sakali deui ngabatalkeun budak, ngahalangan budak, eta teh nyata saur Gusti Allah geus rugi jalma anu sapertikeun kitu nya. Lantaran budak teh mangrupakeun nikmat anu gede ti Gusti Allah, di mana urang ngabatalkeun kana eta nikmat dibere budak urang, maka urang meunang panyacat ti Gusti Allah. Jalma anu kitu jalma anu rugi, senangna seret di dunia hungkul, di mana balik ka alam akhirat bakal ngasaan kana siksa anu pohara ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ladang perbuatanana. Tuluy nu kadua sakali deui dina ayat Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun perlakuan jalma-jalma musyrikin teh manehanana ngaharamkeun kana rizki ti Gusti Allah. Rizki dipiceunan dibikeun ka berhala manehanana, boga dahareun disuguhkeun ka jalma naon teh ka makhluk anu gaib nya, dipake nyuguh ari bakakak ari dahar jeung asin, ari bakakak dibikeun ka mana ka jurig umpamana, ari dahar jeung tempe jeung tahu ari muncit hayam bakakak dibikeun dipake nyuguh. Ta eta teh ngaharamkeun kana rizki anu geus dipaparinkeun ti Gusti Allah. Eta jalma-jalma anu sapertikeun kitu teh geus sasar nya, geus sasar. Eta jalma anu geus jijeunan bohong ka Gusti Allah teh geus sasar, jeung bukti ieu jalma-jalma teu meunang pituduh. Geura urang baca ayatna urang samikeun.
qad khasiran ladina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Qad khasiran nyata geus rugi saha jalma anu rugi teh alladina qatalu auladahum anu geus maraihan ieu jalma-jalma ka budak-budakna ieu jalma-jalma. Lamun budak awewe di ruang kerepes, lamun budak lalaki dipencit, ya, ieu perbuatan jalma-jalma musyrikin di zaman baheula, di zaman jahiliyah. Anu terkadang ieu perbuatan jalma musyrikin teh dituturkeun ku jalma-jalma kiwari ngan pedah-bedana ari nu baheula mah jelas da aslina gitu, ari nu ayeuna mah rada ruam-ruam da puguh fotokopianan, ya, ari fotokopian mah sok kurang jelas padahal mah eta-eta keneh, ya, padahal mah eta-eta keneh. Maka zaur Gusti Allah kitu nate sapahan bi ghairi ilmin karena kabodohanana teu aya kanyaho anu dijelaskeun baheula mah anu maehan budakna teh hiji rubai'ah dua mudor itunya tireng-rengan urang Arab nganti golongan Banu Kinanah mah teu migawe kana eta pagawean. Itu golongan Banu Kinanah mah urang Arab teu migawe kana eta pagawean. Paning aya Banu Kinanah turunan Kangjeng Nabi nya. Kinana putra Hujaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Ka'ab. Nah berbalik deui nya gitu. Ta eta naon sababna pangna disebatkeun rugi jalma anu geus maehan budakna teh rugi kacida. Sabab ceuk dina ieu katerangan wa sababu hadal wusron. Hari sababna ieu karugian teh lianal walada nikmatun hadimatun minallahi alal abdi. Lantaran kanyahukeun saestuna ari budak teh eta teh nikmat anu gede ti Gusti Allah ka hiji jalma. Jadi engke di mana geus kawin teh ulah mung boga budak ande. Nya lantaran budak teh mangrupakeun nikmat anu gede ti Gusti Allah. Budak teh mangrupakeun nikmat anu gede ti Gusti Allah. Nu matak lamun aya jalma naon ngahalangan budak maehan budak eta teh rugi jalma anu sapertikeun kitu. Maka faida sahabi ibtalihi istahaq qadamul adin fid dunya. Lantaran di mana-mana aya jalma ngabatalkeun kana ayana eta budak teh maka hak menang kacacadan, menang panyacad anu gede di dunya. Lantaran saestuna jalma-jalma geus ngaromong ieu jalma-jalma teh maehan budakna teh karena sieun tina barang daharna. Nya sieun boga dahareun lamun loba teuing budak teh loba teuing naon teh biayaaneunana. Sieun lamun loba budak teh loba teuing naon teh kaluarga duitna keur meuli bajuna, meuli pakena, meuli itu, meuli ieuna. Lamun boga budak 8 meureun HP-na ge kudu 8. Lamun boga budak 8 motorna ge kudu 8 meureun. Encan deui daharna ge lamun boga budak hiji mah cukup 1 kilo, kutiluan boga budak 8 mah tepan kudu 3 kilo beasna unggul sapoe ge. Nah, ieu teh nandakeun karna sieun tina barang dahar. Nah,
anu kadua karugian teh bakal wal iqabil adim fil akhirah gitunya, lantaran bakal menang siksa anu gede engke jaga di akhirat. Ieu artos tak ieu naon teh ieu pagawean teh lantaran timbulna teh tina ladang kabodohan nya. Ieu maihan nu jadi budak teh timbulna teh sapahan bi ghairi ilmi, timbulna teh tina lantaran kabodohan, sieun capek ngurus, sieun capek ngabiayaan, sieun capek ngarizkian. Bodoh teu hafaleun ari samarukna rezeki teh meunang usaha. Ari samarukna rezeki teh meunang kasab kade, ceuk dina kitab dijelaskeun, lamun ningali rezeki ladang kasab maka eta jalma geus kupur nikmat ka Gusti Allah. Lain rezeki mah lain ladang kasab, rezeki mah hakikatna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu usaha digawena teh pan sabulan sakali digajina teh, tapi dahar mah jeung jajan mah pan geus unggal poe. Di mana eta rezeki nu ngapeun geus di dahar? Anu popelakan atupan popelakan teh tara unggal poe ngalah. Ayana nyancebkeun, ayana melakeun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kakara kalah. Eta anu salama 4 bulan, 5 bulan ti mana rezekina? Ti mana? Pagawe negeri digajina teh unggal bulan pandahar mah jeung inum unggal poe. Ieu nandakeun rezeki ti Gusti Allah nu mawi sababna pangna disebatkeun sapahan bi ghairi ilmin teh lantaran kabodohanana teu yakin kana rezeki ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut karena bodoh tampakannya hotel lantaran bodoh tentang rezeki samarukna rezeki teh meunang usaha lain kade. Rizki mati Gusti Allah. Pankengke di mana ngaji kitab sulamnya dijelaskan. Aya kewajiban hate. Ari kewajiban hate teh diantara anak kewajiban hate teh neulekeum kana ayana rizki. Jadi orang kudu neulekeum, kudu percaya ka Gusti Allah kana ayana rizki ti Gusti Allah. Lamun ayeuna urang kena geus bisa usaha, geus bisa ngalah duit, bisa jajan, bisa barang dahar. Ari baheula urang keur can usaha can bisa ngalah duit, urang dahar gitu. Urang make pakaian nu halus teh. Pan satahun sakali mah make pakaian nu halus bari jeung teu usaha ge nya. Ieu nandakeun ayana rezeki ti Gusti Allah. Nu matak dijelaskeun ku Gusti Allah dina ayat singkah harti. Lamun aya jalma nu maihan anu jadi budakna teh ngalakukeun perbuatan anu matak ngahalangan kana ayana budak lahir ka alam dunya, eta teh temen-temen geus rugi, nyata geus rugi eta jalma. Lantaran budak teh mangrupakeun anugerah anu gede ti Gusti Allah. Keur hiji hambana di mana aya jalma mung narima kana eta nugraha, berarti eta jalma teh hak meunang panyacat ti Gusti Allah. Engke jaga di akhirat. Saur Gusti Allah dijelaskeun mata fid dunya summa ilaina marji'uhum summa yudakkihim adabas sadid summa nudikhumul adabus sadidu bima kanu yakfurun. Kasenangan seret di dunya hungkul mung boga budak. Kasenangan seret di dunya hungkul umpamana mung boga budak teh maihan budak teh. Eueuh urusan teh kasenangan surut di dunya hungkul.
ngan saur Gusti Allah tungguan bae summa ilaina marjiuhum eta jalma teh ka kaula balikna eta jalma-jalma teh kabehana ke ka kaula moal aya jelema jalma ge nu teu balik ka Gusti Allah kabehanana jalma teh bakal dikembalikeun ka Gusti Allah di mana geus balik ka kaula ti Gusti Allah summa dudikhum adabus sadid tuluy bakal mere ngasaan kaula ka eta jalma-jalma ku siksa anu pohara bima kanu yakfurun lantaran kakupuranana eta jalma lantaran teu percayana eta jalma kana kakawasaan kaula kana rezeki ti kaula. Anu kadua dijelaskeun dina ayat temen geus rugi wa haramu ma razaqahumullahu ye jalma-jalma nyata geus rugi geus ngaharamkeun kana perkara anu geus ngarizkian ka eta jalma Gusti Allah rizki anu geus dibikeun ku Gusti Allah nu halal diharam-haram perbuatan jalma musyrikin baheula dibere ingon-ingon ku Gusti Allah ingon-ingon dipersembahkeun ka sesembahan manehanana tuluy diharamkeun di dahar sapaehna eta ingon-ingon teh nah ieu diharamkeun ditumpakan diharamkeun diala cai susuna ieu mah daker naon ieu ingon-ingon mah daker sesembahan manehanana keur pangeran maranehanana keur sekutu manehanana ieu karugian dina urusan rizki dipiceunan pangpan jelema nu ngamubadirkeun kana rizki teh eta teh baladna setan. Sakali deui jalma nu sok ngamubadirkeun kana rizki teh baladna setan innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Ari jalma nu sok ngamubadir-badirkeun kana rizki teh eta teh baladna setan. Boga duit dipake meuli pepetasan, ari pepetasan naon ngeunahna teu maneh teh. Nya ari pepetasan naon ngeunahna tuh asupkeun kana liang ceuli maneh hiji mah tuh hayang wareg mah sorana hayang tarik mah kitu atawa cicing di kamar seuneut di kamar ku sorangan tong loba teuing atuh hiji we di kamar nutupan pantonna tah eta teh ngamubadirkeun rezeki ngaranna teh baladna setan. Ayeuna boga bakakak, boga cikopi hideung, boga naon teh surutu, boga gudang garam beureum. Daging hayam kampung anu keur beujana ngeunah tuluy dibikeun ka eyang disuguhkeun ka eyang cik pikirkeun kumaneh. Atuh jeung disuguhkeun ka eyang mah kaurangkeun wae engke mah mun boga bakakak mah. Moal ditolak urang ge kitu. Komo jeung gudang garam beureumna mah jeung kopi pahitna kitu. Urang mah karesep da kopi pahit mah. Dibikeun ka yang dibikeun ka dedemit adi dedemit dan udah geus moal beukeun kana barang hakan nu kitu dedemit ye ari bangsa jin mah bangsa lelembutan geus moal barang hakan bakakak hayam moal dibere kopi hideung moal diuyup dibere jangan teh gudang garam beureum moal disunut bikeun ka urang ku urang mah disunut eta gudang garam beureum teh kopi hideungna diuyup. Nah eta ngamubadirkeun kana rezeki ti Gusti Allah sedengkeun ari jalma anu ngamubadirkeun kana rezeki ti Gusti Allah teh eta teh baladna setan. Ibtira'an 'ala Allah bari jeung maranehanana teh kituna teh ngabohongkeun ka Gusti Allah. Maka jalma anu ngabohongkeun ka Gusti Allah teh nyata geus dasar ieu jalma-jalma ari ngaharamkeun kana anu halal teh eta teh tina pangbagaweanan teh tina panggede-gedena warna kabodohan. Eueuh deui jalma nu pangbodo-bodona lamun ngaharamkeun kana anu halal. Eueuh deui jalma anu pangdungu-dunguna di mana ngaharamkeun kana naon kana perkara anu
halal lantaran nyegah keur dirina kana eta kamanfaatan. Ieu mah tong di dahar ieu mah keur eyang ieu mah kopi teh. Ieu mah jarum coklat teh gudang garam beureum teh keur eyang ieu mah. Bakakak teh tong di dahar. Wah dipinta ku budakna ge dicarekan. Budakna teh. Ta eta teh ngaharamkeun kana manfaat anu keur mangfaat keur dirina. Eueuh deui pangbodo-bodona jalma. Maka saur Gusti Allah nyata geus sasar ieu jalma-jalma. Jeung ieu jalma-jalma teu meunang pituduh, bukti ieu jalma-jalma eta anu teu meunang pituduh ti Gusti Allah nya teu meunang pituduh keur eta jalma sama sakali nya ieu kartos nyari jalma geus teu meunang pituduh mah atuh dijelaskeun di bejaan teh moal kaharti malah ngambek kanu ngajelaskeunana nya ngewa ijid kanu ngajelaskeunana asa gararandeng teuing nanti asa gararandeng teuing nyiniran wae ka urang. Nah itu nandakeun jalma teu meunang hidayah ti Gusti Allah. Di mana dibejakeun kasalahan eta jalma teu narima, di mana dijelaskeun ku Gusti Allah dina ayatna teu narima, berarti eta jalma nandakeun teu aya hidayah sama sakali ti Gusti Allah. Beres ka ayat sabaraha ieu? 140. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilannya wakila jeung geus dicarioskeun al hurmatu ari ngamuliakeun khairun eta langkung sae minat taati tibatan taat ala taro nah teu ningali anjeun annal insana saestuna ari manusia layak puru eta henteu kupur ieu manusia bil maksiati ku sabab maksiat wa innama yakfuru pastina kupur ieu manusia bitarkil hurmah ku sabab ninggalkeun ngamuliakeun wa min tadimil ilmi jeung eta tetep tina ngagungkeun ilmu tadimul muallimi ari ngagungkeun anu jadi guru. Qala parantos ngadau saha Aliun Sayyidina Ali karoma geus ngamuliakeun saha Allahu Gusti Allah karoma muga ngamuliakeun saha Allahu Gusti Allah wajhahu kana salirana ieu Sayyidina Ali ana ari kaula abduman eta abidna hiji jalma alamani anu geus ngawurukan ieu jalma ka kaula harpan wahidan kana huruf anu sahiji
insya'a lamun karep ieu jalma ba'a tang ngajual ka kaula wa insya'a jeung lamun karep ieu jalma ataqota ngamerdekakeun ka kaula wa insya'a jeung lamun karep ieu jalma istaroko ta ngajadikeun abid ieu ka kaula. Oh. Wakila al-hurmatu khairum minat ta'at. Ia masih kene ngajelaskeun tentang bab ta'dimul ilmi wa ahlihi. Dina ieu bab, dina ieu pasal tentang ngajelaskeun ngagungkeun ilmu jeung ahlina eta ilmu. Sabab cek kamari dijelaskeun saestuna jalma anu nyuprih kana ilmu moal meunang kana eta ilmu jeung moal bisa ngamalkeun atanapi ngamanfaatkeun kana eta ilmu kecuali hiji ku ngagungkeun kana ilmu nu kadua ngagungkeun ka ahli ilmu anu katilu ngagungkeun kanu jadi guru. Naon pangna sapertikeun kitu lantaran ceuk pepatah kieu ma wasolal wasil illa bil hurmah. Moal nepi jalma anu nepungkeun dirina kana ilmu moal nepi kana eta ilmu illa bil hurmah kajaba ku ngamuliakeun kana ilmu jeung ngamuliakeun ka guru. Anu kadua ceuk dina eta pepatah wa masaqata sakitun wa masaqata man saqata moal ragrag jalma anu ngaragragkeun moal aya jalma nu ragrag tina martabat anu luhur kajaba jalma anu ninggalkeun kana ngamuliakeun. Jadi jalma moal ragrag tina martabat anu luhur tina ilmu kecuali eta jalma teh ragragna teh kusabab ninggalkeun ngamuliakeun kana ilmu, ninggalkeun ngamuliakeun kanu jadi guru. Maka kusabab ninggalkeun kana naon? Kana ngamuliakeun nu jadi guru, ngamuliakeun kana ilmu, maka eta jalma bakal ragrag tina martabat anu luhur. Nah, dikuatan deui dina ieu katerangan kieu. Wakilah. Ieu masih kene nyaritakeun cariosan sapalihna ahli hikmahnya.
Ceuk dina ieu katerangan wakila dicaritakeun al hurmatu khairun minat taat. Ari ngamuliakeun teh eta teh leuwih hade tibatan taatna. Naon sababna? Jalma dititah kudu jadi kolot, daek-daekna mangan songong kanu jadi kolotna teh. Amek-amekan. Ting kolotna bakal ngarenaheun moal. Tapi ieu mah jalma teh dititah teh budak teh muhun jempe we ngahormat kanu jadi kolotna teh leres. Ngan teu ngagugu. Jigana bakal resepeun keneh ka jalma anu ngahormat ka eta kolotna daripada ka jalma nu taat bari jeung goreng adat. Nu mawi saur dina ieu katerangan saur sapalih ulama ngajelaskeun al hurmatu khairun minat taat ari ngamuliakeun teh leuwih hade tibatan taat. Anu jadi dasarna kieu ye alataro nah teu mikir anjeun annal insana saestuna manusia teh layak puru bitarki taat. Manusia teh henteu kupur ku sabab henteu taat mah. Teu daek salat, teu daek ngaji, teu daek puasa, teu daek ibadah, teu matak jadi kupur. Tapi kupurna manusia teh wa inama yakfurul insan bitarkil hurmah. Pastina ari kupurna manusia teh kusabab ninggalkeun kana ngamuliakeun kana aturan Gusti Allah. Di mana jalma ngentengkeun ngaharamkeun kana naon teh ngentengkeun kana paharaman ti Gusti Allah. Di mana jalma ngentengkeun kana parentah ti Gusti Allah, salat-salat sagala. Daek salat henteu entong atuh kitu. Jalma teh jeung kudu ngaji sagala. Nafsi-nafsi we atuh daek ngaji henteu entong. Kitu anu kitu nya jalmi teh. Anu matak jadi kupurna teh jalma teh lain teh salat lain teh ngajina tapi nganggap enteng kana parentah ti Gusti Allah, nganggap enteng kana larangan ti Gusti Allah. Eta nu matak jadi kupurna manusia. Nu matak ngaji teu bisa ge ari ngamuliakeun kanu jadi guru mah bakal meunang kamanfaatan tina ilmuna mah. Sanajan teu jadi sebut ajengan teu jadi sebut ustad ge bakal papanggih jeung kamuliaan tina ladang ilmuna mah lantaran ngamuliakeun kana ilmu jeung ngamuliakeun kanu jadi guru. Tapi sanajan pinter, sanajan loba ilmuna, moal papanggih jeung kamuliaan, moal papanggih jeung naon kamanfaatan tina ilmuna. Di mana-mana teu daek ngamuliakeun kanu jadi guruna, teu daek ngamuliakeun kana ilmuna. Sabab wasilahna teh moal nepi ilmu ka urang tanpa ayana guru. Malah-malah kieu ye. Nya saur dina ieu katerangan wa min ta'dimil ilmi ta'dimil muallim. Di antarana ngagungkeun kana ilmu teh hiji ngagungkeun kana kitab, ngagungkeun kana pelajaran. Nu kadua di antarana ngagungkeun kana ilmu teh ta'dimul muallim, ngagungkeun kanu jadi guru. Ieu lain tanpa dasar ieu musonif ngajelaskeun kitu teh kade. Sabab ayat pidauh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala Aliyun karamallahu wajhah parantos ngadauh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ari Sayyidina Ali teh prayogi kauninga ku urang sadayana eta teh mursiduna guru urang sadayana. Ikang jeung Rasul ngawurukan ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ngawurukan ka Sayyid Hasan Husain, ti Sayyid Hasan Husain diurukeun ka para sahabat, ka para tabiin, itba'ut tabiin, para ulama, para ajengan, para kiai, para guru terus sampailah ka guru urang sararea, sampailah ka urang
ieu teh guruna ti Sayyidina Ali karamallahu wajah. Saha jalmi nu diwurukan ku Kangjeng Rasul? Saha jalmi diwurukan ngaos Quran ku Kangjeng Rasul saha? Saha jalmi diwurukan ku Kangjeng Rasul saha nu pangcaketna ka Kangjeng Rasul? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tah Sayyidina Ali ngajelaskeun dina cariosan anjeunna pidawuh anjeunna, ana abduman allamani harpan wahidan, saestuna kaula teh hambana abidna hiji jalma anu geus ngawurukan ka kaula hiji huruf. Lain sakit tapi mah. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajah, ari kaula teh hambana hiji jalma, abidna hiji jalma anu geus mana eta jalma teh geus ngawurukan ka kaula hiji huruf. Insya lamun karep eta jalma ba'a pek jual kaula. Saur Sayyidina Ali, ka jalmi anu mamatahan ka anjeunna kana sahiji huruf. Wa insya atako lamun karep eta jalma merdekakeun abdi. Kumaha kahayongna eta jalma nu ngawurukan we? Lamun karep eta jalma ngamerdekakeun maka abdi dimerdekakeun. Wa insya'a istaroko lamun karep eta jalma ngamaksud eta jalma ngajadikeun abid ka kaula maka istaroko kaula siap jadi abidna eta jalma. Ieu bakat ning naon ku hidmah-hidmahna Sayyidina Ali karamallahu wajah ka jalmi anu geus ngawurukan ka anjeunna kana hiji huruf. Jadi atuh musonif ngajelaskeun tadi teh wa min ta'dimil ilmi ta'dimil muallim, di antarana ngagungkeun kana ilmu teh ngagungkeun kanu jadi guru lain tanpa dasar lantaran ayat dauhan Sayyidina Ali, ana abduman allamani harpan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ataqo wa insya'a istaroko. Kaula abidna hiji jalma anu geus ngawurukan ka kaula kana hiji huruf, lamun ngamaksud hiji mangga bisi bade diical abdi siap, anu kadua mangga bisi bade abdi dimerdekakeun mangga siap henteu jadi abid, anu katilu bisi abdi rek dijantenkeun abid mangga abdi siap. Itu saha Sayyidina Ali karamallahu wajah dina pihatur anjeunna. Tayeu teh sami wa qad qala Nabi sallallahu wasallam man alama abdan ayatan min kitabillah fa huwa maulahu. Ieu teh sami sareng dawuhan Kangjeng Nabi anu ngajelaskeun Kangjeng Nabi alaihi salatu wasallam, man alama abdan saha jalma nu ngawurukan ka hiji jalmi ayatan kana hiji ayat minal Qur'an min kitabillah tina kitabna Gusti Allah, maka bahwa maulahu eta jalma teh tuanna eta jalma, dununganana eta jalma. Lamun aya jalma mamatahan kana hiji ayat tina Qur'an nya, maka saur Kangjeng Nabi eta jalma teh dununganana maulahu tuanna eta jalma anu naon anu dipapatahan tadi. Ieu naon teh keur ngamukobalahan nyaruaan kana pidauh Sayyidina Ali karamallahu wajah anu tadi. Ieu kartos kantun waqad ansaddu bidalika ra'aitu ahaqqal haqqal muallim wa aujabtuhu hibdan ala kulli muslim. Wallahu alam bisawab.